fiatul qabihah, ahli wirid ahli dikir su dipakai ngadoakeun para ulama nu keur berjuang cara Bal'am bin Ba'uro eta geus jadi wali. Bal'am bin Ba'uro geus jadi wali, ngadoakeun goreng ka Nabi Musa tapi beungeut nama halus naon perdamaian, perang entong tulus. Nabi Musa dipiwarang perang ku Allah merangan Yahudi anu maksud nganjurkeun ka Nabi Musa alaihissalam. Di kampung Yahudi aya ulama di dinya nu ngaran Bal'am bin Ba'uro, bebeja ka Bal'am bin Ba'uro supaya didoakeun perangna ngarah menang ngerehkeun Nabi Musa. Bal'am bin Ba'uro mungun rukun ngolong Nabi, akhirnya diolo atuh kieu ari mumah doakeun atuh perang sing tong tulus cenah ngarah aman lemu urang di tempat anjeun di lemu urang di dieu mun aman tempat teu ruksa. Dipikir ku Bal'am bin Ba'uro asa benernya cenah sing tong tulus perangna teh demi perdamaian. Ngadoa Bal'am bin Ba'uro teh ka Gusti Allah supaya perang ulah jadi. Bal'am bin Ba'uro teh mustajab doa dihijabah ku Gusti Allah, doana teu jadi perangna teh. Nabi Musa teh ari Nabi Musa teh kan terus berangkat karena ijabah perang tong jadi, efeknya kan Nabi Musa naon kasarung di ijabahna mah perang tong jadi. Doa Bal'am bin Ba'uro mah alasanna demi perdamaian. Jadi alasan demi perdamaian yang menghancurkan kebenaran adalah pengkhianatan. Ngadukung anu salah alasan kamaslahatan perdamaian eta teh namina pengkhianatan. Jangan lupa like and subscribe channel YouTube Jarod Santri Pariwisata. Oke.